margi jodoh pati bagja silaka sanes anu urang ieu teh angin Gusti nu kagunganana nu kagungan aturanana panginten sanes jodohna ayeuna piraanan tuang putra dipaksa kedah nikah sareng putri ti nagara astina nolak sasatna dugi ka bade aya Rajapati di ieu karaton amuing bakal geujeuleuh ka ieu teh kapalaina pihak katilu supados urang Dorda Rama sareng putra taku kituna pihak katilu mah bakal jeung seurikeun ieu teh kaula nun pangresa Dorna ngagajleng kapayun bari najong gadona Semar Badrana bangsat sia ayeuna notorogan anak aing teh para ratu mika yuyun para menak mika serap kolot ngesok budak era deungeun mika deudeu nah itu sia nepi ka dipapatahan pinter mana sia jeung anak aing kabina-bina teh sia ayeuna notorogan sia aduh tobat teuing aing euy aduh akang ceuk si Ari cenah bapak dewek digebugan saha si Ari mana itu nu bedegongnya gini da tina buku ge geus bere tanda-tanda jelema kitu mah aduh ampun tapi eta bapak dewek nyaan aduh kuatna di mana jelema geus kitu hebat ya eta mah geus kuat sagala rupana kan ya notorogan sia boga dekeng naon sia teh ha eta boga dekeng bintangna sabariji sok sanajan bintangna 1000 ngajeplok pinuh ku bintang dina awakna aing disieun nah sia kabina-bina teh sia teh boga dekeng Pak Haji Sidik boga dekeng Pak Haji Sidik geus nyobat jeung aing boga dekeng Pak Haji Didin da geus belok ka aing Pak Haji Maman geus belok ti Kuningan jeung Pak Haji Didin ti ka aing komo Pak Haji Anun mah kalapan lalawara teuing sia boga dekeng saha sia teh boga pamunten saha eta boga dekeng Eman Kakung anak aing teh deuleu murukan teh marukan samaruk sadaya-daya nun wa atuh sawios wa teu ngarepkeun wa mah Dorda putra sareng Rama nun atuh kantenan wa mamalana engke agan singlar pisan lah nyingkas Semar Badranaya piraanan jadi kekeset montong pipilun ngomong coba itu kan kabar kata dek uget berarti si bangsat sumuhun saleuheung keneh jadi kekeset desan upami teu aya kekeset mah panginten ka tengah bumi teh kalalotor nun sawios panyaring kokotor we jisim abdi masih aya gunana jeung kekeset ge banyak lauk buruk milu mijah sumuhun saleuheung keneh lauk buruk milu mijah jeung tibatan lauk mijah milu buruk bakal hancur sadayana coba itu nepi ka malik-malikeun sumuhun da upami teu dibalikeun mah tutung apa sia teh geus tutung teh notoroga sia kabina-bina teh Tenggelan aja. Laras atuna mun uang teh mun urang malah oke jeung di dinya sagala ngalewas. Semar. Iya nu. Uluh. Semar Badranaya di ludahan raraina. Aya anak. Ujang. Urang ajar Semar Badranaya rasakeun sia. Barang Semar pada disabet ti corona. Ajaib nu taya papadana Semar Badranaya leungit
tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina paningali sadayana anu samilinggih di keraton. Aduh gua. Kamana Arjuna? Kamana teh? Si teh ngadi di tukangan kuping gajah. Eta dina kana. Di mana? Eta deket kuping gajah di dinya. Alah. Naon? Ya hileud. Di kamana teh si bangsat? Sidik tah ceuk eyang oge ulah ngukut jurig jarian teh kitu. Turunan jin teteh. Marukana engke ai jin mah ya bisi teu apa? Engke di mana Arjuna ini ke Sumadra jeung Sirkadi di Keureuy. Ulah lalawara. Ulah ngukut jin. Ai ciri-cirina jin teh kumaha kahiji bau kelekna. Kaduha kadal bibirna. Tuh. Katiluna daharna eueuh nu diraru. Lamun juguhan sok nu goreng patut. Lamun deket dipayan ku aing. Da jeung nyana aing mun digeuleuh teh kedorna euy. Jiga abdi kan. Kawas meureun. Ya, lamun pange di parapatan. Duh, ditamlo ku aspal gitu. Bapak dewek leungit dulu. Lain mun sakit. Ya, bapak dewek ngalamun nyeri-nyeri teuing hatena sok ngaleos. Ngaleos teh kitu. Oh, we leungit. Ditumaritis moal aya teh. Moal teh. Bapak aing mah sakari ngaralas atuh 3 tahun. Teh. Ye. Kana sakedeung. Ceuk aing mah karunya emak we aing kesepian. Oh. Aing mah kesepian teh di cempala dalang di pao. Aing dak naon. Aing cenah bakal nyisig. Ra, kumaha tuh bapak urang Lu nyaho cenah ngoge duh. Aduh, wa. Montong ua-uaan. Pernah ua naon sia ka Semar. Teuhir teu walahir ti mana mimitina nyebut ua? Ua ti mana teh? Nah emang da si Semar teh lanceuk Bima? Aduh, budak kitu lain. Ai. Lamun kawak kabul tah. Bisa sanajan jarang panggih hayeuna. Atawa kawatardi heor-heor. Heeh. Kaharep Gatot Kaca, aduh. Tenyo inaon? Gatot Kaca. Iya. Barang ningali Ipan Saroba. Ini tanpa pamit ngaleos tanpa priwes ngejati payun Arjuna. Arjuna. Kurang ajar si Gatot Kaca ama cek ama oge. Nah, mereka teu bisa dipikanya teh beujit. Cing udang hayangna tong si Bangsat. Sebut. Gun. Ari. Disauran kan? Ola Abdi. Ari. Disauran tuh. Halah. Aduh. Naon teh? Gan. Semua kape hatur agan singkiat agan. Dedeh teuing anu. Dugi ka kieu nasibna. Upami teu keur sama ditikakeun atuh abdi we anu kawin mah agan. Cicing sari sabok ke gua ieu. Dunungan keur pusing we. Maha pun bapa seun teu aya. Nyeta ieu teh dicaritakeun teh soal eta. Ola Aduh, semaka pihatur agan kumaha teh ngawitanana. dek dikawinkeun kaula cenah mah. Ngan ieu hate ngaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese dawa. Beda hate kaula. Diserang ketukulan Kumaha kitu agan? Lain kaula teh lain dek dikawinkeun. Sabab lamun ninggal sejarah Kangjeng Rama, Pandawa jeung Kurawati kumaha? Getreng dilelemet, bener? Somohon da abdi ge nyaksiki ieu atuh. Biraanan teh parbut katepel ngawitan mah kapungkur cek abdi oge. Ai lila parbut panggal. Ta anu kacidariweuna pisan mah ngadu muncang. Cek abdi ge. Murukan teh tidinya. Kitu. Sami sareng hate abdi kitu kan. Yakin kaula lain dek dikawinkeun. Sabab ngan samna urang Kurawa teh nyaeta hayang perang antara Pandawa jeung Kurawa. Wah, iya.
anu dipikasieun kurang Kurawati nyatana kaula dume kaula geus diistrenan jadi lurah tamtama negara bisa jadi agan sieun teh aya kasieun juga kan agan teh pan dididikna ku abdi diajar silat ge pan ku si guyur aduh bener nya juga oge bubuhannya guyur teh pangna daek ngelatih teh dek dibere parawan rupana kitu tak kitu cepot yakin kaula lain dek dikawinkeun tapi rek dipaehan sawios anu dipaehan oge asa kawinnya ka anak raja naon asa teh ayeuna kawin ayeuna paeh atuh moal kahesan beureun apan sare heula kumaha mun sarena jeung nini dek dibikeun ka asep anak da asep anak mah beukieun ka nini aduh burukan cepelem meureun aya lain heureuy wae teh temelang bapak eueuh abdi mah percaya ka pun bapak mah gan ngan pun bapak mah moal mulang ku 1 tahun 2 tahun moal kan margi peurihna pun bapak mah lamun aya kapeurit teh 2 tahun teh ngarelep eta teh tarasa kedeung malahan sok aya nu mangihan cenah di leuweung sok maco ngageduk sorangan teh melak naon melak kagorengan nya atuh agan melak naon atuh di leuweung meureun aya dikepret iya tapoal sakitu pasti paman Arjuna ngansam ka kaula moal aya di nagara hampura cebot agan ulah cul kana kewajiban agan lain cul kana kewajiban sabab naon nyingkahan pacengkadan kaula tapi leres agan bilih ke aya wartawan jocing jelepret teh upami agan teh mah diudag-udag cenah meureun naha teh juragan Gatotkaca diudag-udag ku juragan Arjuna ku pamana cenah meureun eta ngangeuskeun sasak jeung Pak Haji Maman teh angeus tah bisi kitu ke maklum anu ngewa bisi negatif nya bisi kana negatif katuna kumaha tuh adi abdi kumaha maneh we bade nuturkeun ka agan naon bade nuturkeun ka agan ulah bot sakitu bade nuturkeun di panderi lamun dek milu mah hayu tapi kaula mah ka awang-awang dek mabur nyingkahan paman Arjuna misi kaburu ka dieu lajeng Raden Gatotkaca maksada halum mampah saderenge pun lumampah Gatotkaca lajeng melirik busana busana Gatotkaca jamang mas muru susun 3 sumping mas rineka hulur-hulur nganggem dras mara aja jamang susun 3 glung cupit sima prahasta kuncal kancana alas-alasan kancing garuda mungkur sima weraksukan krean takusuma penguasaipun orang anak beraja hingkang tumama sima wesinjang wasulona wasane suasana wansi tengah cat boten sat ketingah wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan simawe trumpas rama pengawasane orang bisa mabur tanpa lar saderenge pun lumampah Gatotkaca inak gentingane pun solontongan aladria belesat ka awang-awang dunungan aing ulang tuturkeun ka langkangna yeuh balik ka tumaritis geus diancam da bieu kadengena ku dewek cenah juragan Arjuna teh eueuh bapana aya anakna rek dipaehan cenah kitu ceuk saha ceuk dunungan beja ti saha aya kena sia motong beja-beja ieu buru-buru
semuanya sono patepang di jalan tepang di jalan angus Najan kalungguhan luhur tarawujud yang terkabur apa kebadan sakujur watepna adil tur jujur lain-lain saunawi lengsa bareng ditawaran lagi sidik lain-lain bagja diri bagja